abdi di mana wae ayana simkuring sareng Taufik nuju aya di Lembah Bukit Cirahong nyaeta Lebuci, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Aya naon di Lembah Bukit Cirahong ieu? Hayu urang titenan sasarengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya punten ngawagal. Menjurineh panginten abdi ka dieu teh kahiji silaturahmi, kaduana panginten uninga ieu sareng saha abdi nyareos teh dina wisata ieu teh pas sabaraha tahun gitu atau lebih sabaraha sasi dipendiriikeunna gitu. Sareng dikelolana teh kusaha gitu ieu teh Pak. Abdi aya wasta asli mah di Isukiman. Aya panggilan mah di dia teh Eyang Wangsa sebatna masuknya obat Eyang Wangsa. Jadi mah gitu. Aya dieu teh Lebuci teh kapungkur teh nya abdi di pembentukan Pokdawis Desa Panyingkiran. Ora. Abdi selaku penata situs sareng wisata di bagian Pokdawis. Yang abdi sareng reng-rengan rekan-rekan ti Pokdawis sareng ti Bumdes waktu sasi Agustus kekumpul. Nah abdi survei lokasi ningali Cirahong asa saya lah kapayuna gitu. Mau pengembangan Maya, mau foto-foto spot-spot. Nya abdi nyanakna wilayah ka dieu wilayah Babakan. Karena wilayah Babakan kan tanah masyarakat. Sareng masyarakat palang tahunna di Babakan, Desa Panyingkiran ngabantos karena pembangunan ieu tempat wisata kapungkurnya abdi sareng Bumdes, biaya mah tina Bumdes gitu. Biaya mah Biaya Bumdes, biaya Bumdes Desa Panyingkiran. Nah, lah sambil berjalan gitu anggaran teh. tah panginten ku didirikeunna ieu tempat teh panginten aya harapan sareng tujuan Bapak. Mudah-mudahan kapayuna masyarakat lingkungan setempat boh umumna sadesa sadayana dina masalah ekonomi, masalah kehidupan aya peningkatan dah. Kahiji tiasa incalan di dieu. Abi ge utamakeun mah warga Desa Panyingkiran anu incalan di dieu teh. Kanggo persyaratan kahiji KTP Desa Panyingkiran, kakak Desa Panyingkiran. Henteu nyanak heula di luar. Hoyong ngembangkeun lingkungan setempat heula. Sebagai kemajengan gitu. Pami posisi lahana ieu mah lahan milik pemerintah atau napi milik pribadi atau napi Ieu mah tanah sadayana milik masyarakat. Mung sadayana masihkeun kanggo dikelola engkena tos kapayuna tos dina aya kamajengan tos ditarif pandan ke aya bagi hasil sekian persen kanggo anu gaduh taneuh, sekian persen kanggo anu pengelola di dieu, tim sekian persen kanggo ka Bumdes anu modalna ti Bumdes gitu. Oh iya mohon. Tapi rencana ngembangkeun ieu teh nya wisata teh teu di dieu wungkul teu spotna Cirahong wungkul. Ya anu bersejarah gitu. Abi teh bade rencana ngabangun deui ka Kampung Legok. Palikulon nyaeta peninggalan situs dan cagar budaya Syekh Mbabu Sahal. Kapungkurna teh anjeunna sepertinya nyebabkeun Islam di Tatar Galuh. Aya kasebatna teh wisata religi nya. Nah sana itu tos terdaftar di kebudayaan gitu sendiri. Aya kesenian di dieu mah di Desa Panyingkiran mah tos aya mah seni angklung anu ku Pak Mumu, reog Pak Eyo, domas seni pencaksilat ibing Desa Panyingkiran mah domas pancawarna Putra Galuh. Aya naon wae Pak di Lebat Lebuci teh, dina Lebat Lebuci wisata Lebuci ieu teh gitu. Ai di dieu mah mung aya tempat selfie foto-foto, mushola insyaallah sareng WC sagala padan dieu panggung pentas seni kanggo engke seni budaya
urang Sunda lah diutamikeun mah diagengkeun mah ieu teh panggungna itu. Sareng aya makom anu bersara kapungkur eta teh bangsa kungu-kungu zaman kapungkur anu aslinya mah di itu gitu di wal dia lewat Panyingkiran gitu. Oh iya. Puji Ajibaya. Oh Puji Ajibaya teh tilas ku kapungkur Oh gitu. nami di ditu teh ku di Banyarsari teh. Oh, Mun pupus di dieu di eta ku gombolan teh kapungkur. Oh. Daya tarik anu supados seueur anu dongkap ka dieu teh cing aya naon wae Pak Edi. Ya wati da buci mah ngutamikeun mah ieu we pandan Jambatan Cirahong sejarah. Daya tarik nama saur anu sanes teh gitu. Iya teh ieu teh Citanduy nya Pak ya. Citanduy on Cirahong. Jambatan Cirahong anu peninggalan Belanda lah sejarah nama gitu kapungkur. Daya tarik nu utami nama gitu aya buci mah gitu. Harapanna teh naon? Ya abdi mah hoyong ka hiji ka payun, hoyong aya kamajengan. Ya mudah-mudahan ti pihak pemerintah pusat sapertosnya paling dihandapna kabupaten nya nyuhunkeun dukunganana nya ojonganana lah nya mulai anu resmina bahwa anu resmi terutama gitu kan abdi kan di nyatakeun ku BUMDes gitu kan mulai BUMDes lah seperti aya dorongan itu ieu karena modal kanggo biaya ngabangun dan mudah-mudahan masyarakat di dieu biasa sasarangan ngabangun kanggo kahirupan kamajengan masyarakat di dieu lah kanggo gitu. Sak gitu nu kapihatur sim kuring Taufik Budiman sareng Bapak Eyang Wangsa. Insyaallah tepang deui dina sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Linggasari nembe ayeuna dua kali aya teteh mama sareng bibi ade sadaya keluarga di Candak. Pemandanganna sae pisan tos tempat spot foto nage sae Tekeng love di subscribe, like and comment di channel Ade Galuhra TV.